Ya. Betul kan mobil orang kan motor kene jadi di jaga kali. Dulur orang mau sekarang mau baru di orang kan motor kene kepanasan kehujanan. Ada orang mati kabur ya ada usaha. Coba kalau usaha makanya beli lah. Jadi orang teh itu kepanasan ke batu. Namanya usaha. Lamun ulah kepanasan ke batu mah bawa obat cium kopi udut. Aya kepanasan ini termos cician deui cik kopi deui. Teh ieu mah teh kopi deui diaduk-aduk serangan. Lain ngaduk-aduk batu. Ngaduk-aduk serangan. Batak kunaon urang lipuh wae. Lain tapi lain kodrat. Naon pola pikir urang teu aya kepanasan ku batu. Ya. Batu buka sawah 5 hektar. Urang jadi tukang batu, tak urang teh palikeun nu boga sawah bisa ngulikeun urang bisa ku 5 hektar. Berarti urang lamun kali 5 geus sabaraha? 5 kali 5 25 hektar mah kudu boga. Naon? Nu boga sawah mah teu daek ancum, teu daek kekorek, urang daek kekorek bisa berkembang kan. Untuk bener salah gitu mah eta teh. Teu boga sawahna. Mun urang boga sawah, erek ancum ke sawah. Carekan. Sawah kitu mah. Mun urang boga sawahna aya buktina, oh si kangen teu boga sawahna, urang teu boga. Salah. Urang ngomong itu teh salah. Ya. Tarik ngalapun ya. Tarik ngimpang. Kalau lagi kapanasan batu, kudu nama. Kata urang kuning, panas sudah di sebelah nama. Tinggal bantu ngeunah hirup tidunya. Ada usaha. Ada orang itu usaha. Dan pulang dan hirup, tapi yang pulang dan hirup dan bisa sorangan. Dan malah bisa, akhirnya sampun aku sorangan. Lain ini kawarung mah 20.000, ini sampun amir. Ya. Sampun amir sampai keretek. Aku ayah jalanan sampurna. Langsung Arek pedi, arek kieu. Lupakeun jalan we sampurna. Nah, langsung 2 tilu. boga kenawang ieu teh boga anu pek kieu. Iyan boga anu pek kieu. Lu teh bingung keneh, kieukeun kumaha cara aya di ieu. Bingung keneh wae. Yang geus cari cinta dina cicing eta aya patokan cicing berarti ulah keneh betah di alam dunya. Sok gerak korek deui. Lamun jelema geus kapepet pasti lumpat. Naon cirina babi ngepet pun kapanini lumpat. Bener teh. Babi ngepet itu lain sama babi lah. Babi nu teu boga duit. Coba nu boga duit mah cicing di kandang paraban cicing. Ya. Ulah di tangan wae. Jadi inti nama hirup mah sepanjang anu haratis aya di urang syukurlah ngambil kasih sayang pertama aya mah urang geus isuk-isuk digudangkeun nya lain macam ya naon gitu nya mah tuturubun ini ka mana ini mah ngajoprak we kieu teh teh HP itu mah jadi so budang sare teh kana naon ieu ayo baheula teh kana budang sare baheula teh kana budang sare palem poe. Lamun urang kabeunang pada poe geus dipacok ku aya rezekina eta bener. Naon? Boboko di luar. Ya. Urang sare kene aya kan asup ka imah dipacokan. Coba baheula mah pantona lain pantok kitu. Tapi mun eta dimakan hayat teh hayatna dari urang. Teu bisa. Langsung bareng. Sampai bene mah hayam ya urang teu paeh teh heula atuh. Naon? Hayam. Ya, ayah dibuka hak dan iya bener, iya alif lam mim panjang gitu tuh. Batak mencit hayam, lamun teh dibaca doa tong lidahan. Sarua yang mencit jadi seorang. Salam. Waduh. Aing jadi kuat. Sebenarnya itu hayam sebenarnya tuh bisa dilahan lawan doa. Nah, saat orang can bisa nyian bentuk makhluk nyawaan, tong wali-wali maehan, namun teu nyelatakeun urang. Ayeuna sirup ngaliwat, namun teu ngegel mah urang teu atuh. Antep we.
Hah? Aja tanya, aja mam gitu. Itu beres terus reme mah. Gitu kan. Jadi dah kami jelema mah di alam dunia mah bingung. Kalau loba duit bingung ku duitna. Boga duit bingung. Tapi yang si Padang Mas ya di jelema kami sarua anu ngabedakeun. Cek anu paling mah nya cek anu beragama bener. Teuing udah cerita tuh. Aya amalan amalan yang tadi itu nanya. Tapi jelema asup ka surga eta kunaon? Hah? Ku kasih sayang Allah. Akhirnya di dunia loba baginya cek Allah terus saya mah gak mau asup ka surga. Akhirnya urang sholat ulang betong, naon wajib nu tengah waktu. Ayo kira aku reka hadap kusi mas cuci pakaian kotor naon teh kudu cuci heula. Lain orang jadi jelema so suci lah. Jadi orang ibarat cok bedakeun jelema ini ka masjid jeung ka undangan gaya mana? Ya, jadi jelema teh ngahargaan ka jelema kan. Ya, misalnya gua pakai kanu nyipta itu kudu leuwih ngahargaan. Mun boga mah make Messi salat teh iya ini ke masjidnya gitu. Kudu dipake. Boga motor, boga mobil, masih jauh, pakai tetep pakai ini. Mulai yo, boga mobil, boga motor, ini kayak istiqah lempar atau dipermodatin. Jadi segala pemakai kudu dipake. Gitu ya. Ampun ya. Apa nih sekarang manuk tikiran. Jadi lamun pas sejarah manusia ya, sejarah manusia teh sebenarnya mah enteng dinu tadi, tapi saking kunaon Rahman Rahimah Gusti mah suci. Ya. Sebenarnya mah jaya mah setan, sagalanya. Kan setan nggak badal, makan teuing atuh sagalanya kok. Jadi gitu. Tapi lamun setan mah rame alam dunia. Ya. Aduh, iya. Gitu ya. Ayo, tidur bahas aplikasi setan segala di bawah.